Sanjaya Garang asli na soba Gelar na jawara pedang dewa Guru na abah raksa jaga Tembeang sora tanpa lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya tepas Sunda di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deui sareng aki di acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda di Kandaga Tepas Sunda. Urang reuyeul deui pamirsa naraskeun hanca anu katunda. Nyaeta lalampahana Sanjaya Galunggung si Jawara Pedang Dewa dina jejak cariyos Ratu Candana Sutra nu ayeuna nincak kana bagian ka-32. Kumaha rasani lalakon urang Bandungan we sasarengan sakedap deui. Kangge nu nembean manco nembean ngadangukeun mangga ulah asa-asanya di subscribe heula ditoel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana nu parantos subscribe, like, komen, nu nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi sadayana tetap dipaparinan kesehatan ku Allah Ta'ala, boh jasmanina, boh rohanina, jembar manah gampil rizkina, lancar segala rupi urusanana, uga tebih tina mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa sadayana mugi-mugi wae nya sasarengan urang ieu aya sakedikna aya manfaat kitu nya. Kanggo ngareuah-reuah mulai seni dongeng Sunda supados tetap aya, tetap rame, tetap nanjeur, tetap waluya di negeri nyalira. Urang keureuy dongengna parsamakna sor aya es goyobot pamirsa mangga kaparayun sadayana prung Si bayangan hideung ngeureunkeun lumpatna. Sabab lantang suri geus ngajega ngahadang di hareupeunana. Nyatana jalma nu nyamber Sanjaya teh si horeng seorang awewe anu buukna teh acak-acakan. Geulis tapi katampo liar jeung ganas. Manehna make papakaian merecet nyitak kana awakna. Bahanna tina karet warna hideung. Atuh kaendahan awakna teh kagambar pisan. Eta awewe umurna 30 tahun tapi masih katempo ngora. Dadana ugi katempo montok tur endah tapi na teu samontok bogana lantang suri. Eta awewe nyandang pedang dina tonggongna, gagang pedangna katempo hideung. Sanjaya sempet reuwas sewaktu apal saha sabenerna nu geus nyamber ka dirina. Aeh geuning anjeun nyai angin bikang. Cek Sanjaya nu harita aya dina ceklan leungeun kencana si awewe di baju hideung. Angin bikang ngaranna teh muridna Jenat Nyai Pancung Sari, saurang tokoh golongan hideung. Tapi disaprak angin bikang kapikat ku kekasepanana Jawara Pedang Dewa. Manehna pindah jadi tokoh ngora golongan bodas. Sanajan apal, lamun cintana teh moal dibalas ku Sanjaya, sabab Sanjaya geus boga bebeureuh anu geus maneuh.
Tapi angin bikang tetap terido lamun Sanjaya disilakakeun ku pihak mana bae oge. Angin bikang pasti tampil panghareupna pikeun jadi tameng jawara pedang dewa. Angin bikang netep seukeut ka Lantang Suri, saduana ge can saling wano. Teu saling wawuh. Lantang Suri oge sarua netep ceuceub bari mancarkeun rasa mumusuhan. Lantang Suri katempona nafsu pisan. Hayang gagancangan nandasa ka angin bikang kusabab ngarasa kaganggu pisan. Paniatanana pikeun sosonoan jeung jawara pedang dewa kiwari jadi gagal. Angin bikang oge sarua hayang pisan maehan Lantang Suri. Kusabab nyangka lamun Sanjaya teh dijieun leutik ku eta wanoja sawaktu Lantang Suri rek ngagedekeun deui awak Sanjaya. Angin bikang teh nyangka harita Sanjaya kakeunaan hiji jurus ti Lantang Suri. Anu nyababkeun awakna jadi ngaleutikan. Padahal justru harita teh Lantang Suri rek ngarubah deui Sanjaya ka wujud aslina. Sanjaya di tengah rewas ka angin bikang. Nyai, lepaskeun bae akang teh. Antep manehna sina ngarubah deui akang ka wujud asli akang. Tapi angin bikang teu mirosea kana harewas Sanjaya. Panonna netep seukeut ka Lantang Suri bari nyiar lolongrang pikeun ngalupas jurus mautna nu bisa nandasa Lantang Suri. Heh, awewe euslem. Pasrahkeun manehna ka kuring gajang. Atawa anjeun bakal dikirim ka neraka ku kuring ayeuna keneh? Sentak Lantang Suri ka angin bikang. Angin bikang tenang tapi tetap katempo galak. Anjeun tanggung jawab kana nasib bebenek kuring ieu. Anjeun kudu nebus ku nyawa anjeun tepi ka 7 turunan. Bangsat. Anjeun pikir anjeun teh saha? Wani-wani sia ngancam kuring kawas kitu. Lamun anjeun can apal ka kuring, heug tarima yeuh. Salam pangwano ti kuring. Hiat. Lantang Suri ngahembatkeun dua ramona ngaluarkeun sinar beureum anu ngawujud pedang. Eta pedang sinar tujuanana meulah tak-tak belah katuhuna angin bikang. Tapi angin bikang teu cicingeun. Leungeun katuhuna meber tuluy diangkat ka arah luhur. Madadak sinar bodas semu perak kaluar meber mapag datangna hembatan sinar beureum ngawujud pedang. Hiuk sauk wut was. Duar peledum. Sinar beureum ditahan ku sinar bodas semu perak nimbulkeun sora ngabledug anu tarik sarta ting burinyaina kembang seuneu anu paburisat ka mamana. Angin bikang kadorong mundur salengkah. Sedengkeun Lantang Suri mah ngadalik deuk ka belah gigir. Tapi duanana ge masih bisa ajak deui nangtung dina dua sukuna. Sanjaya anu aya dina ceklanana leungeun kenca angin bikang jadi kukulu tuh sorangan kusabab ngarasa jengkel. Gara-gara disambar sangeunana kieu akhirna aing teu jadi dipulihkeun ku Lantang Suri. Dasar awewe tukang timburuan galak bari jeung aduh Sanjaya ngacerit reuas sabab angin bikang ngadadak ngagajeng luhur narajang ka Lantang Suri. Pedang dina tonggongna geus dicabut siap pikeun ngabelah sirahna Lantang Suri. Tapi Lantang Suri teleh rikat manehna ge gancang mesat pedang nu disoren dina cangkengna seret tuluy ngojorelat mapag datangna lawan. Jorelat hukik hiuk wut 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 sauk semut bet 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 wut 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 trang 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 blendrang. Di luhur dua jawara awewe teh ngadu jurus pedang. Dua pedang ting kolebat
tuluy bentrok ting burinyai. Dua pedang teh bentrok sababaraha kali tapi duana taya anu tatu. Angin Bikang jeung Lantang Suri turun ka hanap nincak taneuh kedua sukuna jeleg-jeleg. Tapi Lantang Suri ngarenjag nempo pedangna kiwari nu tarina bodas. Geus rubah jadi hideung sarta ngelunkeun haseup. Edan, pedang pusaka aing bisa kabeulem kieu. Sarta pedang manehna mah masih wutuh. Bener-bener awewe iblis manehna teh. Biasana pakarang anu diadu jeung pedang aing teh bakal potong atau hancur. Tapi kiwari kalaka pedang aing anu jadi hideung ku sabab kaduruk. Memang karasa aliran tenaga jerona luhur. Sawaktu bieu bentrok pedang, meh-mehan ceklan aing ge kana gagang pedang teh leupas. Ku sabab teu kuat kusing sireumeun. Cek gerentesna batin Lantang Suri. Angin Bikang mah harita ukur ngajanteng cicing ngadago serangan lawan. Tapi dina batina mah geus boga tekad. Manehna kudu modar. Sanajan pedangna geus tutung. Kabeulem Lantang Suri masih ngagunakeunana. Manehna gancang ngalirkeun tanaga jero kana pedangna tuluy ngolebat maju narajang ka Angin Bikang. Tapi harita Angin Bikang ngaun jurus pedang bentang. Eta jurus teh warisan di tokoh kolot jago pedang anu katelahna Ki Argapura. Sewuk wut 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 pet 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 wut. Rang rang hiuk wut berat. Babadan 5 arah dilakukan ku Angin Bikang hasilna. Salian ti pedang tutungna Lantang Suri kiwari potong jadi 3 bagian. Salah sahiji sabetan pedang teh megatkeun kutangna Lantang Suri pas pisan di bagian tengahna. Atuh teu katulungan deui gunung sakamaran Lantang Suri teh langsung bae ngaburahol teu kawadahan. Biadab dasar awewe kesrek sia. Lantang Suri utuk geneng sedengkeun Angin Bikang ajak bari nyekel pedangna. Manehna teu tatu saeutik ge nyieun amarah Lantang Suri beuki ngagugudu. Gancang rompi ganolana dirapatkeun. Eta rompi kiwari jadi gaganti kutang pikeun nutupan oratna Lantang Suri. Pedang buntung gancang dialungkeun. Lantang Suri rikat masang kuda-kuda anyar. Nampo lawan geus teu nyekelan pakarang deui atuh Angin Bikang gancang ngasupkeun deui pedang kana sarangkana. Kolebat Lantang Suri ngolebat nyampuk. Beureub katuhuna ngablesur gancang arah kana beungeutna Angin Bikang. Tapi Angin Bikang sakilat ngagiwar ka belah kenca. Lantang Suri teleh geleng milu ngagilak bari malik tuluy leungeun kencana mata rek ngababuk kana dadana Angin Bikang. Barokaya Angin Bikang masih sempat pikeun ngamiringkeun awakna hiuk wuk plos panarajang Lantang Suri teh poos. Sewuk Lantang Suri nyusul tepus ku tajongan anu ngaheumat tarik ngarah kana cangkengna Angin Bikang. Angin Bikang teleh geleng manehna geuwat metakeun jurus hapap pinah. Awakna harita langsung ngajorelat ka gigireun Lantang Suri bari langsung nimpukeun peureupna kana puhu ceuli nu jadi lawana. Hiu celebet. Aduh, daligdeug Lantang Suri ngadaligdeug bari ceulina ngahiung katorekan sirahna oge karasa lungleng manilieur. Pamirsa sadayana ulah hilap ieu dongeng dialpukahan ku afiliasi ti Shopee. Kanca wargi dongeng Sunda tepas Sunda anu tos maranti atau napi nu resepnya balanja di Shopee. Mangga gulah galeuh di Shopee-na ngalangkungan produk nu aya di dongeng Aki. Kumaha ki carana sauna klik we salah sawios produk nu aya di dongeng Aki dina suratan produk di pojok handap kenca ieu video. Ada napi dina link nu aya dina deskripsi ieu dongeng. Saparantosna diklik ras lebet ka aplikasi Shopee nama pamirsa bebasnya.
bade ngagaleuh barang naon wae oge teu kedah ngagaleuh link atanapi barang nu dipajang, produk nu dipajang di dongeng aki. Bade meser naon wae ge mangga sakahoyong pamiarsa. Ku balanjana pamiarsa ngalangkungan dongeng aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu dongeng. Hatur nuhun. Parantos ngarojong atuh urang teraskeun dongengna. Heat suku kenca angin bikang hari tengah hembat. Arek ngajejek tak-tak na lantang suri tapi lantang suri masih bisa ngangkat leungeunna pikeun nakis eta serangan. Hiuk wuk tes salonton. Rupana bae lantang suri teh eleh tanaga jeung eleh posisi ku angin bikang. Atuh awakna nyolontot rek labuh. Angin bikang teu miceun kasempatan hade. Manehna gancang lebat nyampek bari ngirimkeun tenggelang angin puyuhna. Hiuk 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 wuk. Cedak ceduk cabaot. Lantang sui ngecerit awakna mecong tarik aya kana 5 lengkana tuluy ngagedebut labu dina taneuh. Gedebut. Dina slabiwinna katempo ngucur getih seger. Tapi lantang suri masih tangguh, manehna masih kuat. Uniang hudang deui bari leungeunna nyusutan getih anu ngalay. Plesat, waslep slep slep wuslep. Lantang suri ngolebat gancang pisan kawas anu ngaleungit. Manehna ngahaja pindah-pindah tempat pikeun ngabingungkeun teutepan panon musuhna. Dina sakiceup muncul di gigir belah kencaeun angin bikang. Sakiceup saterusna geus pindah deui ka hareup. Kiceup satulina pindah deui ka tukang, tuluy pindah deui ka belah katuhu. Sakiceup deui pindah ka kenca deui. Kitu jeung kitu saterusna. Blesat angin bikang ngablesat ka luhur tuluy salto 2 kali ka arah tukang tuluy entrep di hiji tangkal kai nangtung dina hiji dahan anu leutik. Hal eta dilakukeun ku angin bikang pikeun nyingkahan serangan dadakan di lantang suri anu datangna bisa bae ti arah mana bae oge. Lantang suri beuki amak nempo lawan geus pindah tempat. Gancang manehna teh ngagentakeun leungeunna. Dina tungtung ramona ting barasat 5 sinar biru anu pernah keuna ka Sanjaya jeung Mega Sagagang. 5 sinar biru anu dingaranan Aji Surud Raga. Sakabehna ge ngarah ka angin bikang. Kacepetanana luar biasa 5 sinar biru teh. Meh-mehan bae nyeun awakna angin bikang ge ngaleutikan ka Sanjaya. Untungna angin bikang mampu ngagunakeun gerakanana anu gesit kawas angin. Manehna ngablesat ka hareup bari salto sababaraha kali ti hiji tangkal tuluy ka tangkal anu sajena. Turun anjeun jahanam, turun sia. Gorowok lantang suri bari ngahujanan angin bikang ku sinar biru ti leungeun katuhuna. Dibarengan deui ku sinar beureum anu ting balelesat ti dampal leungeun kencana. Hiuk wut wut plesat plesat parasat 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 parasat. Angin bikang teu boga kasempatan pikeun nakis atawa ngadu kakuatan tanaga jerona. Manehna ukur bisa nyingkahan amukan lantang suri ku cara ajleng-ajlengan ti hiji tangkal ka tangkal sejena. Sanjaya anu aya dina ceklan leungeun kenca angin bikang teu bisa nanaon. Manehna ukur meuremkeun panonna ku sabab ngarasa paur ku angin anu nebak tarik sawaktu angin bikang hiber jojorelatan. Dina kayan kitu. Was bledak prak. Aduh, lantang suri ngadadak kadenge ngaguak tarik. Angin bikang langsung ngeureunkeun gerakanana manehna nangtung di luhur hiji tangkal kai. Dina hiji dahan nu gedena ukur sagede cingir. Ilmu ngahembangkeun awakna memang geus aya di tingkatan anu sampurna. Nyababkeun angin bikang bisa nangtung di luhur dahan anu sakitu leutikna. Angin bikang neuteub ka handap hayang nyaho, kunaon tepi ka lantang suri teh ngagoak manitari. Nyatana di handap geus muncul saurang tokoh sejen anu narajang ka lantang suri
ngagunakeun kekuatan tetepan panona anu katelah jurus kadali netra. Apal pamiarsa saha jalmina anu mibanda jurus kadali netra? Pasti apal anu sok kabandungan Sanjaya ti kawit mimiti manya. Tokoh nu anyar datang teh nyababkeun awak lantang Suri maclang tarik, tapi kasirahna teh ngabentur tarik pisan kana batang hiji tangkal. Ukur ngagunakeun tetepan panona. Lantang Suri nu sirahna getihan harita awakna kaangkat deui. Tuluy maclang tarik deui kawas dipangpengkeun ku hiji kakuatan anu rongkah. Pelewar was celeng bledak prak. Tuluy sirahna lantang Suri ngabentur deui kana tangkal anu seje. Aduh, tobat. Can tepi awakna ragra kana tanah, geus mangpeng tarik deui. Leuwih tarik tibatan tadi. Ayeuna mah nubruk pisan hiji batu sagede munding bledag brak. Lantang Suri teu bisa ngadalikeun deui dirina. Beungeutna hancur, sirahna rengat. Getih ngucur masihan beungeut jeung sakujur badana. Blug. Lantang Suri ngajoprak kanapeun batu humarurung lalaunan nahan kanyeri. Lawan anu ngagunakeun kekuatan panon pikeun ngabuntang banting lantang Suri tanggah neuteup kaluhur ka arah angin bikang. Gancang bawa indit manehna teh. Angin bikang teu baha kana parentah awewe nu irungna bangir eta. Tokoh nu anyar muncul teh seorang awewe geulis anu buukna ngarumai panjang satonggong, make papakean merecet kawas tina bahan karet. Meh mirip papakeana jeung papakean angin bikangan bae warnana biru herang. Eta awewe teh taya lian japati liar lanceukna angin bikang. Japati liar sarua neundeun hate ka Sanjaya ngan bae teu wani blak-blakan. Sabab apal lamun adina ge neundeun hate ka Sanjaya teh. Japati liar panggih jeung Sanjaya dina lakon rebutan panji-panji mayit. Kusabab manehna memang ditugaskeun ku jenat guruna nyaeta Nyai Parisupit. Pikeun ngajaga panji-panji mayit sangkan teu nepi ragrag ka jalma-jalma golongan hideung. Nempo kehadiran lanceukna anu sabenerna mah geus sababaraha lila ge diteteangan ku dirina teh. Kapaksa angin bikang masrahkeun lantang Suri ka Japati liar, manehna mah gancang ngablesat init nyalametkeun Sanjaya bari teu apal perkara anu sabenerna. Japati liar teh papanggih jeung rombongan Resi Pakar Pantun. Sarta meunang katerangan ngeunaan Sanjaya anu rek digunakeun minangka calon satria pikeun ngabinihan urang-urang Selat Bangkat. Japati liar teu ngagabung jeung rombongan Resi Pakar Pantun, manehna mah milih naluntik sasoranganan. Nya kabeneran pisan manggihan lantang Suri anu keur tarung jeung angin bikang. Nempo Sanjaya geus aya dina ceklan adina. Japati liar teh langsung bae narajang ka lantang Suri ngagunakeun jurus kadali netrana. Japati liar harita ngadeuketan ka lantang Suri anu geus ngajoprak teu usik-usik. Sora humarurungna ge geus teu kadenge. Nyatana lantang Suri teh geus tiwas, geus eueuh nyawaan dina kaayaan sirahna rengkah jeung beungeutna teu mangrupa. Dina kayan kitu kolebat jeleg adadak hiji bayangan beureum hadir di eta tempatan. Si horeng nu datang teh saurang awewe tengah tuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko. Sedengkeun leungeun katuh namanya nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Aduh, telat siga nama ieu karisi geulis sorangan ieu. Nyai Japati ieu neh. Kamarana bieu teh. Asa rame tapi itu ngajoprak hiji si lantang Suri.
Geun bae tah jalma jahat ieu. Neng mending tah jajan heula sok. Ibi nyanak aug amis raos kareueut bari jeung haneut keneh tah. Tah ieuna kukurawuna tah oge gurih raos haneut keneh sami sok. Pamiarsa mangga ieu bagus ka mana bagus tukang ngaborong teh teh. Pohar pemirsa. Kuno rojolna bisa ruwiti nu ngidar ka palidinya atuh urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pemirsa sadayana urang cekapkeun heula dongengna lalampahan sanjayana dina Ratu Candana Sutra bagian ke-32. Cak urang teu neuneun haleum sieum geus sampureun urang tunda dihanjuang siang geus nalaeun urang sampureun di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana nu subscribe, like, komen oge satia ngarojong, satia ngantosan kana pedaran-pedaran dongeng Aki. Atuh sakitu heula pangitu nu kapiatur sarta can Aki amit mungkur sakadapnya ngabsen heula para mancomania. Baraya dongeng sadaya nu tos hadir di bagian anu kamari. Aya saha wae aya Kang Wawan Setiawan ti Uni Emirat Arab teh hadir manco saurna Ki hatur nuhun. Teteh Rokaya ti Cianjur Mekah selalu hadir bari nyanak eceng bareureum hatur nuhun oge Kang Dudi Suryadinya ti Bandung Metro teh. Sareng Kang Anang Brahma Jawara Kumis Beracun anu mika memet dongeng Sundanya utamina dongeng Sanjaya Jatinangor ki saurna salawasna manco hatur nuhun. Aya Kang Jaya Sumena di Jakarta Timur manco teras oge dina kayujengan saurna mugi sehat walafiat sadayana barokah amin ya robbal alamin. Jang we oge hadir selalu Kang aya Langgoku United nya hadir manco aya bos senal di Bogor ya Kang Andri Kang Mulia Muhammad Cihamplas oge atur nuhun teteh Extra Delete anu satya satuhu salamina. Terasna aya Kang Aminuddin mancomania ti Garut hadir selalu aya Dewi Aprianti teh Dewi oge hadir manco ti Makkah saurna cing sehat panjang yuswa kulawargi dina kabagyan amin. Doa anu saminya Kang sadayana para manco warna satya. Kang Yuyus Supriyatna oge ti Tasikmalaya sauna hadir selalu atur nuhun kumaha ieu urang-urang Tasik Yusum naon bali ditu. Kang Asyaf Suherman di Bekasi atur nuhun amin atur nuhun pidoana oge Kang Irfan Yudiana Gari ti Raja Mandala. Kang Undaka Panyawangan ti Jakarta na atur nuhun amin atur nuhun pidoana Kang Din Baharudin oge nya sami atur nuhun. Amin ya robbal alamin. Kang Agus Muklis di Bogor Made 95. Alhamdulillah Aki kamana bae sanjayana buku sanjaya teh ical reksak sanes icalnya buku-bukuna reksak. Janten kedah ngarang deui sareng ngaropea deui nya nyerat deui naskahna pemirsa. Kadang Akina sibuk da gaduh pada malannya. Oge aktif di koperasi ayeuna teh janten waktosna ieu teh pemirsa. Kurang keurieuh sanaos kitu ge nya upami naskahna nyondong melancar tiasa ngadongeng unggal dinten. Kang Asyaf Rahmat alhamdulillah hadir, Kang Dedi Juhendi oge hadir, Kang Dani Sujata oge hadir di Bandung. Kang Nang Nurholi satur nuhun hadirna ti Tegalna, Kang Topik Abadi ti Kircona, Kang Asyaf Saipullah ti PR Cimahi, teh Lina Imut ti Bandungnya, Teteh Tami Malihah mancomania Ciamis, Teh Yulina Belia mancomania Tasik. Teh Intan Ramadhani ti Palihan Garut oge nya hatur nuhun. Sadayanan pantos hadir. Hatur nuhun pisan teh hilap atunya. Wadia balad anu henteu mairan anu tos hadir 1000 2000 jalmi langkung hatur nuhun. Ku kituna atuh mugi-mugi sadayana aya dina kabarokahan, kelancaran sagala rupina oge kawalujaan nya. Mugi-mugi sadayana aya dina kasayan amin ya robbal alamin. Pamirsa sakitu heula nu kapihatur Akina amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.